Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng Putri Paika Salma dinten ayeuna dina acara Warta Sunda di televisi pikeun pamirsa Sora Sunda TV. Bandung 28 April 2025 Pemerintah Provinsi Jawa Barat ngaliwatan Dinas Pendidikan resmi ngaluncurkeun program makan siang gratis pikeun murid sakola dasar negeri di sakuliah wewengkon Jawa Barat. Program ieu ditujukeun pikeun ngaronjatkeun kasehatan jeung kamekaran murid sarta ngurangan angka kalaparan di kalangan barudak sakola. Mimitina, program ieu bakal diayakeun di 10 kabupaten jeung kota, kalebet Bandung, Garut, Tasikmalaya, jeung Bogor. Samemeh dilegaan ka kabeh wewengkon, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nyatakeun yen program ieu bagian tina usaha pamarentah pikeun nyieun sakola ramah murid jeung lingkungan anu sehat. Salian tiningkatkeun konsentrasi murid di kelas, ieu program oge bisa ngabantu kulawarga anu kurang mampu dina ngayakiakeun tuangan sapopoe pikeun budakna. Saur Gubernur dina pidatona di acara peluncuran program di Bandung. Pamarentah ngaharepkeun program ieu bisa lumangsung sacara kontinu jeung meunang dukungan ti sagala pihak ka asup kolot, murid, jeung masyarakat lokal. Pamirsa sadayana, rupinangan sakitu warta anu parantos didugikeun ku simkuring, mugia manfaat. Wilujeng patepang deui di lain waktu. Simkuring Putri Paika Salma pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.